Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun Nemi abdi Neni Puspita kelas 10 ti MP4. Abdi bade nyaritakeun kisah Hanjuang. Tangkal Hanjuang mangrupakeun lambang kajayaan Kerajaan Sumedang Larang. Eyang Jayaperkasa mangrupakeun senopati nu talahir di Sumedang samemeh runtuhna Kerajaan Pakuan Pajajaran. Eyang Jayaperkasa bisa nyalametkeun mahkota kerajaan binokasi jeung atribut kerajaan. Sejenna sarta dipasrahkeun ka Raja Sumedang Larang. Tisaprak pangiriman mahkota, anjeunna jadi senopati ti Karajaan Sumedang Larang. Aya beja Harisbaya jeung Pangeran Geusan Ulun jadi pasea antara Cirebon jeung Sumedang Larang. Nepi ka Cirebon ngirim pasukan pikeun nyerang ka Kutamaya Sumedang. Sanajan kitu, pasukan Cirebon gagal sebab dicegat ku pasukan Sumedang Larang anu dipimpin ku Senopati Eyang Jayaperkasa. Kacaritakeun samemeh Eyang Jayaperkasa rek ngahareupan pasukan Cirebon, anjeunna melak tangkal Hanjuang di Kutamaya tuluy nitipkeun beja. Lamun ieu tangkal Hanjuang masih segar tur hirup keneh. Hartina kuring masih keneh hirup jeung ulah ninggalkeun Kutamaya. Ceuk Eyang Jayaperkasa, numutkeun carita keur perang. Eyang Jayaperkasa teh papisah jeung 3 lanceukna nu milu perang. Salah sahijina dulurna nu ngaranna Nanganan curiga yen Eyang Jayaperkasa teh geus gugur dina peperangan. Tuluy mutuskeun bali ka Kutamaya pikeun mamatahan Pangeran Geusan Ulun pikeun mindahkeun puser pamarentahan Sumedang Larang ti Kutamaya ka dayeuh luhur minangka pertahanan anu pamolah strategis. Seserahan wewengkon Sinangkasih Majalengka minangka pangmayaran talaka Raja Cirebon serta nikahna Putri Harisbaya jeung Pangeran Geusan Ulun kungsi ngadamaikeun pacekcok antara Cirebon jeung Sumedang Larang. Di lain waktu, Senopati Eyang Jayaperkasa mulang ti medan perang. Manggihan Kutamaya teh geus ditinggalkeun, tangtu wae anjeunna kadungung kana kalakuan Pangeran Geusan Ulun. Satepina di dayeuh luhur anjeunna maehan Nanganan dulurna. Kusabab kasalahanana kacaritakeun kucewana Eyang Jayaperkasa anu sabenerna nyaeta ngaharepkeun pikeun mulangkeun kaagungan jeung kamulyaan. Karajaan Pakuan Pajajaran ngaliwatan Kerajaan Sumedang Larang geus gagal. Samantara eta tangkal Hanjuang anu dipelak ku Eyang Jayaperkasa masih keneh mekar seger di Kutamaya. Ayeuna Desa Padasuka Kecamatan Sumedang Kaler kecewa jeung ngewana ka musuh oge diisarahkeun katurunanna engke lamun jarah kakuburanna teu meunang make baju batik anu dina pamadegana mangrupakeun ciri has tina baju musuh-musuhna.